Itu juga kudu di chat deui tapi da lumayan alus kene jang lembaran ayeuna lah di chat kita kuda bukan duit kenalkeun Pak Haji meureun mah era dibere wae ajeun mere teh lagi merecet koneng baiklah saking geus lumayan alhamdulillah baiklah. Kang, abi ka pasar heulanya? Naik naon ke pasar Erek meuli kue ajang lebaran. meuli kue kapan kamari enggak di tokonya itu meuli kue teh Nya, enggeus, tapi teu jadi. nah kunaon terjadi Lieur teresep ke pelayana. teu ngarti teresep kumaha maksudna Loba aturan, segala ulah, segala teu meunang. Resep abi mah ek pindah ka pasar. nya kabeh toko ge boga aturan sewang-sewangan atuh nyi teu sarua nya teu naon teu masalah kitu mah tuh Nya, kan abi teh kamari teh rek meuli kue akangnya, tapi abi teh hayang ditempo heula si kuena teh hayang dibuka. irohnya mau bisa atuh di mana lagi mau bisa dibuka heula kapan itu disegel si kue teh make plastik disegel mau bisa dibuka Nya kan hayang apal Kang jerona kue teh asli. Bisi lain gitu, mata abi teh hayang dibuka heula. ya pasti isina kue nyi pan tinggal ditempo dina kue teh kue kaleng teh nya kan biasanya sok aya gambaran lamun gambarna biskuit berarti isina biskuit lamun gambarna wafer berarti isina wafer mau salah manya pabrik nanyaan salah mau mungkin isina naon teh besi atau naon pasti kue eta Lah, pokoknya nama abi mah terasa we dia pelayanan anak cara rudes gerak Kang kamari. si eta mah sarua wae atuh nyi geus pasti bener kue eta tinggal neangan hayangna kue naon tempol warna berarti eta pasti jerona teh gitu Nya Kang kepiranya abi teh kur hayang nempo hungkul jerona nah eta teh bener kue citu bisi lain kumaha lamun jerona ranginan. nanti aku kumaha nya moal mungkin Kamari gen lebaran tahun kamari abi nyaba kasih Bu Haji isuguhan kue kaleng pas dibuka teh gerak Kang ranginan jerona teh. nya atuh beda nyi eta mah di Bu Haji jeung beureun lagi Bu Haji makan eta meureun naon kaleng urut kue daripada kosong kubah teh dieusian ranginang lain hartina naon teh di toko ge kitu mah mungkin toko mah beda tuh sama Bu Haji ieu mah toko Eta murangnya Kang nya betang-betang eta mah di toko badag kitunya ulah ditempo heula. lain masalah toko badak toko leutik nih di mamandang ge kitu lamun meuli kue mah teu meunang dibuka eusina lamun dibuka eusina berarti kudu dibeli Nya ku abi ge arek dibeli atuh akang ngan abi ge hayang nempo heula jerona. moal bisa nyi moal bisa masih ngejig ka pasar naon mapayan toko tuh enak ke pasar moal bisa anggar masih di pasar ge Bisa gerak Kang di pasar mah da aya babaturan abi anu dagamna.